warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bir rahmati rafati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nadhi alian mudhirul ajaib tajiduhu aunan laka fi kulli nawaib bi kulli hammin wa kummin sayang jaliyu bi nubuwatika ya Muhammad wa bi wilayatika ya aliyu wa nuru yusufu ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni wa nurul qamari ala wajhi faman ra'ani yulatifuni wa nuru syamsi ala wajhi faman ra'ani yudhikuni. Amma ba'd. Lambung dipayun urang sami-sami manjatkeun heula puja sinar syukur ka hadirat Allah Al-Maha Ghafur. Puji kana ilahi Rabbi, shalawat kali salam limpahkeun ka panutan alam junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas kekian sareng anugerah Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana dina ieu waktu biasa kumpul ngariung amprok jonghok tepang wajah di mahfala anu mulia pandangan Allah. Anu maksud tujuan urang sadayana ngagugurkeun kewajiban iman kana mangkulikeun tolabul ilmi ngalangkungan memperingat kana waktu diisrokeun sareng diri rezekina junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah urang sadayana di masing-masing tubuh ka ieu tempat sing janten amal ibadah nu ditampi ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu penata acara nu geus murid dihormat akhi sayyidi wa sayyidin al-kiram sadayana para alumni anu aya dina grup Nurul Sakalur anu besimbur dihormat mugi ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintah, para alim ulama anu dipimpin ku majelis ulama di desa, para tokoh terkemuka warga masyarakat anu sami sumping ka ieu tempat anu besimbur dihormat mugi ku Allah dimuliakeun. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, mobil khusus sayyidi wa sayyidin al-kiram pagar sampun guru kapungkur nuju di pesantren Cisokan Haji Zainal Muttaqin simkuring dididik ku anjeunna. Alhamdulillah simkuring ngaduakeun pamudah-mudahan anjeunna bawa siswa barokah ilmu berkah rezeki serta pamudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ngadidik simkuring ke di pesantren rupa-rupa, aya anu ngadidik ilmu tajwid, aya anu ngadidik ilmu nahwu, aya anu ngadidik ilmu tasawuf, aya oge anu ngadidik kana ngecek. Lantaran ieu cenah da simkuring pan pangletik nah waktu harita ulah ngaji wae cenah ieu teh urang diajar ngecek ieu cenah. Ayo cenah atuh hayang bisa ari ngecrik mah 11 empang guru dikecrik beak hampir laukna. Aduh ampura guru, mudah-mudahan urang ngaos surat Fatihah heula tawasulkeun wabil khusus ka guru urang sadayana anu parantos almarhum atanafi anu masih kene araya kene. Mudah-mudahan aranjeunna aya di alam barzah, aya dina rahmat serta aya dina magfirah Allah. Ilmu anu diserap ku sadayana alumni, anu diamalkeun ku sadayana alumni, mudah-mudahan sing dikocorkeun digoloncorkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka araranjeun anu aya di alam barzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala serta didugikeun ka mararontena
timpal wangsul doa timarentena muga-muga ilmu sing manfaat kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, simpuring insyaallah 5 menit deui nyarios di payun lami teh 5 menit ya. Kira-kira moal insyaallah 5 menit deui upami kalangkungan hampura ngan gitu sebenarnya mah geus bingung caritakeun geus saep kumu balik anu dua tadi sedangkan mau balik aya kana hiji deui ngan ieu mah urang cara hikmahna we salah sawiosna dina katerangan di annal Isra wal Mi'raj tamthilu li ummatihi sayanya na Isra jeung Mi'raj na kanjeng Nabi itu ngajadikeun contoh pikeun sadayana umatna keulaanan saeutik we jang urang sadaya Rasul nyontoan lisanna nyontoan saya ka anu janten bojo kumaha cariosan kanjeng Rasul ka anu janten bojona ya Humairah adinda tercinta sayangku manisku neng nu geulis wahai istriku yang ke merah-merahan pan kitu sigana lamun deuk salaki urang nyarios ka bojo bahasana kitu sigana moal wakali ruang memeh paeh manya tadi dieu eta salah sawiosna contoh kanggo urang sadayana wa kuda pantos da itu mah istrina na nya geulis na ka bina-bina Siti Khadijah geulis na ka bina-bina dermawan di pangbeungharna di negara Mekah waktu harita nikah deui ka Siti Aisyah putrina Abu Bakar As-Siddiq geulisna luar biasa pandi urang ge sok disipatan ku barudak geuningan istri geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina ditutup dihareup sieup di sawang ti tukang lenyang ditinggali ti giger leungit rarena ngadaun seueur huntuna kudu gumantung gadona nog sapotong tarangna lancang mentrangan kalisna ngejeler paeh ceulina rebing socana beuring ngaserang irungna bancot nagong barang semplak liangna kubung-kubungan rambutna umpal-umpalan jiga omak laut sinang barang bujurna eplok teh nobah nol nerkom bisnisna kawas jantung jembluk jauh jembluk teu aya hiji pamegat anu ningali ka eta istri kabengpatna luar biasa sabab istri anu geulis kumaha atuh da ari ayeuna mah urang masalah milih nitina teh boga pamajikan penek ari lempang dengdek make baju roak rawek ari ceuri torek manon belek nya ari ngomong ngawelek-welek mangsana dahar jika bebek keun wae dan kitu mah pamajikan dewek nae narima we menerima kalah ieu mah rada pantes waktu harita mah Kangjeng Rasul junjunan ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilayakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan bojo anu geulisna campurin ka bina-bina sehingga keun proses sadaacan akan pertikahan anak Kangjeng Rasul pan dihafid ku dua jawara anu disebutna Sayyidina Abbas sareng Sayyidina Ja'far Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far digeuneng ku dua jawara urang ge geuning ari dek nikahkeun nya osok dialeukeun ka ditu nepi ka panganten teh ngajarikeun raja dina sapoe harita mah dialeukeun make sok aya sereng tampi sagala rupa hek bae dek ngalaksaneun sereng tampi teh da eta mah budaya bahkan tiba heula ge di zaman Rasul nepi ka dialeut-aleut geuningan dek akan pernikahan teh urang ge sok aya bahasa sereng tampi tunduk waktu nur hayu inggang bangsan utama ditihwan cinu mustarifin asli timbulna ati kembang raos anu beureun pimping piring pisin di wadahan bade mios kurang kirim arah sim kebesan ngan sok salus bade kitu simpuring bingah amar wanta suta bingah kari kiri bingah teh yang ingkeun bagja nu taya bandingna sarubeh tuang pun langsana cita-citana ngan berludeng kanu geukeuh jejak bingah kanu nikah nyukruk kanu ti karuhun mapai-mapai kabagjaan tis tulis tiru suci nyang rakah hayang namana nalika tali pangjadi mau amprok di tengah perjalanan nya alhamdulillah tuang pun laksana jeung kahoyongna batu turun geusik naik kalapat kamoheunana si ujang purun si nyai daek laksana jeung kahoyongna kebesan anu sabenerna mah simkuring teh dina waktu sieu teh bingung kalimat langkung susah nu teh hinggana margi simkuring teu ngimpi-ngimpi ti kamari teu ngebut-ngebut ti kapungkur teu nyawang ti anggalna sugan teh moal kieu ngan ku margi simkuring ningali kana aya kaya nduk tuan putra lampahna geus barareda ngahurung balung jiga nu bingung lumampah jiga nu susah melas-melis kaos nu cedi ini kacai ngadon cerik di kamar ngadon ramisa nya kali waktu mah ditaos man ku simkuring ceuk anu nyarehkeun teh kitu nya jang ari hedep teh kunaon asa tara-tara ti sasari bapa mah hiji geus bisi repot kumaha lamun hayang-hayang naon lamun nyeri-nyeri naon bisa hayang kapal deuk pangnyewakeun lamun hayang mobil dipanggiridikeun bisa hayang motor deuk panyokotkeun jawab apa kieu Bapak abdi mah teu kuna naon ngan kacik asa sing seredet hate mun keur nantung asa lalanyungkeun leumpang asa ngalayangkeun di asa ngayung ngagoler asa ngadeg-deg keur dieu nya nyangigir asa ngagibri gluk nangkuk asa hanapeun plak nangkarak asa luhurun bapak sia nyai tah eta bahasana ngan sakitu nah eta simkuring cenah ruasna kabina-bina asa dibentar gelap tengah poe ereng-ereng
nguping bahasa sinya dipikir dibolak-balik nepi ka kentu paler ku sapoe 30 ku saminggu teu asup sabulan si horeng si mana horeng budak teh meureun hayangeun kawin itu bahasana bisa dek guru kan itu ngelikan eta mah kuy ge menang ngapalkeun kita tanggal-tanggal lamun cek bahasa udah barudak meureunna kieu ya eta budak teh keur kapalit ku awewe katarik ati kudu geulis ka terasa kudu bojas kata ci kudu jantir ka pentang kudu dibutang kaku dah ku buah dada ka pincut ku si cangcut nu ngadukuk sagede hawu ngadangkak sagede kuinya nu ngadaplok sagede batu mun ada mata ngageter katuel mata ngagoler kacebat mata pingsan katempok mata pelotot komong mun colok mata ngabelor eta teh cenah makhluk naon kitu-kitu teuing nu rupana jigah juri buruna nepi ka jabrik mun ditinihan teh mata ngaberi gini abdi ge hayang si horeng si mana horeng eta teh barang pusaka tah seperti gitu dek saren tampi ge hari ya dina waktu urang ngalaksanakeun akan pertikahan tong dileungikeun eta budaya Sunda anu samarana mah nya kanggo urang sadayana prosesna urang dek ngalaksanakeun sabadana urang ngalaksanakeun akan pertikahan anu tujuan urang hayang ngagaduhan putra anu soleh sadayana ge teu aya sugan hayang ngagaduhan putra anu toleh teu aya sadayana setelah akan pertikahan hayang ngagaduhan putra putri anu soleh turu solihah budak disebutna ngan prosesna hayang budak anu soleh teh kan jeung dina waktu proses ulah salah ada urang mah budak hayang soleh tapi prosesna anu salah sok waktu urang di hubungan intim anu jadi utamana dina malam Jumat pan keduna nama sunatna di mana sakali dina malam Jumat hubungan intim salaki jeung jadi pamajikan pan sarua jeung maehan 200 Yahudi daripada urang milu perang ke Palestina kali itu enggak saya malam Jumat ayeuna malam naon ayeuna malam Sabtu malam Ahad teh kopiah Senin malam Senin sunat deui malam Salasa badiah Senin malam Rebo kopiah Kamis malam Kamis sunat deui malam Jumat mah komo malam Sabtu badiah Jumat malam Ahad mah ternyata kopiah Senin andi tina teh atuh kameuting we mun eta mah teu eureun heuh eta mah sing halus salat sunat heula japab disebutna salat sunatan japabi rakaataini mustaqiblati lillahi Allahu akbar santosna salat sunat nya dilajengkeun urang maca surat Al-Ikhlas maca surat Qul hu 3 balikan tuluy takbir 3 balikan Allahu akbar kan ulah tari teuing bisi kieu lanjut tetangga teh cenah rayagung can nepi geus takbir di kamar si horeng padahal urang mah hubungan jeung nu jadi pamajikan tapi segitu sanggeusna kitu tuluy urang ngadoa heula punten ieu bisi bapak mohon deui keur waktu hubungan intim bisi rek balikan deui upama teh aman sampai ngadoa urang ka Allah Subhanahu wa taala memeh pek teh Allah majalibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqana setelah urang ngadoa di mana geus karasa sperma urang ede keluar ngadoa deui di dinya ayo we cenah ngatu ngadoa moal tulus-tulus boro-boro ingat kana doa panon di asal esok hiji kajengnya awas tak ieu ilmu kanggo urang sadayana ulah budak urang hayang soleh tapi prosesna salah kudu budak soleh prosesna anu bener budak ke alam dunia dilahirkan ke alam dunia budak ngarana ari budak aya 5 hurufna ab u ad a ak kajeng sim kuring mah teu bisa ngaji di mata talun we budak teh hurufna aya 5 ab u ad a ak abna nuruhkeun kana mana bereun sok tengah peuting jemplang-jempling inungna capekna tuluhna luar biasa sabat dibeurang capekna kabina-bina ari budak di tukangan salakina di sanghareupan sanggeusna kitu budakna leweh tujuan hayang nyusu dibere moal dibere da budak mah bereun anu kahijina bahasa budak teh bena bereun sok ayeuna salakina di sanghareupan budakna leweh upama teh mah di tukangeun manehanana ayeuna salakina deui leweh anu dibere susu saha salakina atau budakna boro-boro ari salakina maka karek ngelap ge eta dampaleunkeun kana kelek nepi ka teu main eta sibuk kana dada teh nasib ieu mah sabar we sabar da budak mah bereun nomor kadua na uruseuh lamun budak lalendokan bari huhujanan deui ceuk bapana teh datang ka imahna inungna keur cicing cik atuh inungna budak urang teh urus nomor kaduana unana teh uruseuh cik atuh inungna budak urang teh cenah teu urus sadinya diurus di manian eta anu jadi budakna sageusna kitu dibuntal taku anu digolerkeun kaburu sare eta budak ngan ukur digolerkeun dibuntal ku anu kungkul dina waktu sare anu muka kira-kira ceuk anu jadi bapana kumaha kanu jadi inungna cik atuh budak teh urus sibutan sarenana teh tapi lamun guripak inungna ngedeng kira-kira datang bapana ti masjid atau datang bapana ti pasar teu ngaguripak eta inungna ngedeng ari pek teh inungna teh keur sataranyang kumaha tah ceuk anu jadi salakina kabeneran cenah paling oke boro-boro sifatna geus sataranyang kitu
di baju oke bisa tanyakan da eta mah kolot lain urusan anu berkatiluna bahasa budak teh didikeun didikeun matakeun adibu auladakum bis salat ngadidik aranjeunkeun sadana kaula putra aranjeun sadana bis salati kalawan ngalaksanakeun salat lajeng ulah kawas dongeng baheula geuningan ari ngaran si sahun salat tara unggal poe unggal peuting ngan gawe kabagianana teh kali mangsa meureunan dina hiji waktu diajak ku Pak RT na aya sahun orang salat hayu siap cenah lah kumaha di salat teh pokona mah tempokeun ke imam barang geus nepi ka masjid imam maca surat Al-Maun dina pas bawa surat eta si sahun eukeun ngamamung wawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun sabarka salat osok di absen hadir ngacungpankeun salat dasahun awas ulah dupikakeun kejadian kitu kali mangsa dina hiji waktu aduh salibatan teh ini hah apa aya teh deui kumaha teh menang maksa wae kieu mun musafir teh ulah waktu eueuh geuning baheula oge aya jelema beunghar boga awewe boga budak anu geulis sakabina-bina datang geus wae tong dicontohkeun ka urang dieu ngaranna si kabayan we heulaanan si kabayan hayakeun ka budak anu beunghar ari cek anu beunghar teh cek indung bapana kieu indungna da urang teh boga budak ayeuna mah geus gede da sidik ari bapa teh ibadah mah teu bisa nya sugan we atuh boga minantu anu boga kitab itu bahasana lain boga minantu anu bisa ngaji lain tapi hayang boga minantu anu boga kitab kadengeun geus kabayan cenah geus aing mah balik ieu pasti dek dipolitikan cenah kuwi wah balik nepi ka aing mah nuri handus nepi ka kanal dibungkus ku koran datang we ka dinya assalamualaikum waalaikumsalam saha eta abdi cenah kabayan aya naon ieu teh nya sok we cenah kalebet aya kaperugian oh nya sok bari dikelek eta bungkus dus anu kanal teh sabut nameureun kitab bari digilirin aya naon ieu teh pamaksana jang kabayan ka dieu manawi bahan katampi manawi bahan katampa ditampi balik abdi mah ditampa sila itu nya cek si kabayan naon deui abdi teh hoyong ka putra bapak ari eta naon cenah digilir-gilir jang cenah eta ieu teh kitab tah kabeneran ilmuna euy urang boga minantu teh jelema nu boga kitab lain anu bisa ngaji ka dieu barang pasewin we dikawinkeun geus dikawinkeun ti ta imam bingung pan ari baheula ari masjidna hatup salat di hamsagan ari hatupna lain ku genteng ku eueuh pan ari baheula mah nya ku eueuh bingung cenah ieu masjid jang geus minantu nya geus aya budak geus dikawinkeun ti ta imam jang salatkeun magrib cenah imaman wayahna cenah ka ditu leos we imam nah uing naon ieu masantren henteu ayeuna titah imam tadi kitab lain cek manehanana teh duh bingung cenah pah nempo we ka luhur Allahu akbar barang pas baca Fatihahna da bingung bacaan Fatihahna sajalon dua jalon katulana bolongor amin we mitoha teh ditukang teh amin nah eta minantu gejum mitoha geblek teh amin we da teh nya bener sugan teh kitu bener baca Fatihah teh naon ieu cenah dek jang maca suratna kadenge aya kasir di sana kurlang-kurling ka bibir mangilyang kasiro Allahu akbar milu we ruku deui sujud milu sujud aduh eta boga mitoha dina kabeneran sanggeusna kitu pas salat subuh geus salat subuh jang aya imam deui mangga cenah imam deui biasana kan di urang salat subuh teh osok make kunut nya anu sugan teh meureun teu make kunut ari si kabayan mang imamna teh barang pas elek ka handap dibejaan ku mitohana kun aduh berat kae pas kabayan kabur na kabina-bina mangpret balik ka imahna disusul ku mitohana jang ari tadi teh naon make mangpret kabur sagala lupa ngeusan salat teh ari bapak tadi kun-kuna naon kunut banyak aing teh kunti cenah eta dasar minantu beleguk deui ka mitoha nipu ari mitoha deukeut ka laut atuh imahna nya barang pas jadi geus ngalintar ti laut meunang laut anu jigah nyiru teh jang cenah panghukumankeun ieu teh laut naon cenah bapak mah asa karek cenah mangina ieu laut teh anu rupa kieu teh geus bae cenah pak ku abdi dan dibuka heula kitabna anu tadi ya barang pas dibuka kitabna dibaca hareupeun eteunana hareupeun mitohana nini-ninina jeung aki-akina di dinya geus aya pawajiganana aya gigireunana bahasana kieu al-fai'u haramun lil minat halalun lil minatu haramun lil mitoha ila rasuhi aduh bahasana gitu al-fai'u halalun lil minatu haramun lil mitoha ila rasuhi cenah ceuk minatuna teh si kabayan teh ari lauk teh halal jaminatu haram jamitoha kecuali babatokna da eta mitoha dibere huluna wungkul dagingna kumaehnana itu pinterna pinter lain ngarti eta mah bahasana ari kitu mah nipu eta mah kamitoha nah didikeun atibu auladakum bis salat pe kudu ngadidik aranjeun garisan sadaya kala putra anu sana bis salat di kalawan ngalaksanakeun salat ya didik para putra urang supaya bisa ngalaksanakeun salat atuh saja miti eta ibu kali hanum bapak kali hanum sadayana
dina huruf budak anu nomor kaopatna bereun urusan didikeun ajak budak urang, ajak ke masjid, ajak ke madrasah, ajak ke pengajian, ajak ka mana kinten-kinten anu kinten maslahat, ajak ka budak urang. Ya, nomor kaopatna kawinkeun, nomor kalimana kawinkeun. Ku sabab geus dikawinkeun budakna oge ayeuna mah geus beres sakitu disimkurin dalam kitab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.